Pemunut tembang dibakar sana abe hayat aya nikmat durian kasangakeun ye. Sor. Jelejong sumping pangaresana Cep Abil Jatnika. Alhamdulillah para tu sumping. Kapayun sor. Peuting harita basa kuring jeung manehna nyanggakeun khusus kanggo para sepuh batu geura carita salaya mere janji jeung subaya nu pinuh kaendahan pikeun asih nu munggaran doaan umar lamunan ajak hirup babarengan peuting harita anu mawa kabagjaan duaan paduduaan mere janji jeung subaya nu pinuh kaendahan pikeun asih nu munggaran doaan umar lamunan ngajak hirup babarengan hanjaka nikmat durian sesangka bisa pegang oreni balebahan ngan ukur mata dibelah waduh tengah teingan kuharian asih kuring anu dibikeun tanyana geuning leungiteun oreng peuting panuatungan kin Bos Joy kapayunan heula Bos Joy ya. Pak Hajat di kawitan heula Pak Hajat ah. Os. Tresna mekar ye di dago pakar tuker pahet janji bakal sauyunan tepung repuh jajan tur jeung jajantung awor rutuy lera buah kawung bales ricitna manuk jeung seor nangin melit asih ngadalidi oyakna dahan musikeun remapanan pilih cepeng lempang papai kaedan ada Bos Joy haturana dago pakar geus nganteur ka pangantenan pajak dago pakar langgeng nyantel na ingetan cek beja cenah cek beja Bos Amin dago pakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago pakar
ngawakca ngahaja arek balaka juga angin kuasa nepikeun sora pangabejakeun kaguhang nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat ngumbara masukin haturan Bos Joy, haturan di atas ya. Lain son ieu nu dialungkeun mah. Pak Haji atos kuda kodok keprok lah keprok ya. Papanggih deui nu harita ku masih amprok paja karasa deui hate nu harita raheun naha atuh cinta munggaran teh sirna nu diruksak ku pola sifat manehna nu kesebeh kuring apoho kanjeuna padahal mah kuring geus teu nginget-nginget sok sanajan manehna ngarepkeun kuring hate kuring tetep masih temerean naku naon manehna sigah nu sono padahal mah kuring geus teu nginget-nginget sok sanajan manehna ngarepkeun kuring hate kuring Bos Joy tetep masih temerean masuk lagi ki aturan Ibu Hajat acan katawi itu Bu Hajat aya Bos Joy aya Tehni aya Bunda LB aya dong Bos penting harita basa kuring jeung manehna waktu patukeun carita mere janji jeung subaya nu pinuh ku kaendahan dikeun asih nu mungaran doaan ngobar lamunan ngajak hirup babarengan pajat kapayun penting harita anu mawa kabagjaan nu pinuh ku kaendahan pikeun asih nu munggaran tehni alam di lapisan lek jalarna nyeri perih di duaan ngumar lamunan ngajak hirup babarengan hanjaka nikmat duriat sesangka bisa pegat oreng ini
buhayan asih kuring nu dibikeun tanyana geuning leungit goreng peuting panuetungan puas. Lelah ya. Beruikeun. Hiji raga ngababatang di handapeun mega malang ditandasa di kakayaan kateulesan kateulesan nu saestu eta mah tukang video eta jalma geus lila ngadon luntah nyiar nafkah beraturunan jeung pamajikan jeung pamajikan dedeh teuing lalaki ngalungesar burajabat tayap pisan anu belani asih kana dirina ni asih kana dirina tataingan lengan dengan bos aja ya haturanana tega temen maaf dengan teingan aniaya bebeakan kamalinaan kamalinaan alah up. Aya belah gitu aya. Bunda LB tacan katawi sareng teknik. Aya Bunda LB, Ibu Hajar. Aya teknik. Bos Joy, Bos Amin, Bos Egi tehenina kepayun ya. Bunda LB haturan di atos ah. Keprok. Jalan pala bahi mah. Aluh. Hiji raga ngababatang di handapeun mega malang bunda nganiaya bebeakan kamalinaan kamalinaan dedeh teuing lalaki ngalungasar kurajapati tayap pisan anu belami asih kana dirina kana dirina masuk ke lakin
Baik kanggo manusia kerminohan dunya dina sagala rupa carita kehormatan jeung kakayaan cimata pula cangacaya pikeun hirup jeung uripna napas nu urang mun raga diwejet biwir nu dipulas lipstik cinta ditukeran harta imut palsu pinuh nafsu pangharepan kosong mangaam kapayun pikeun hirup jeung uripna mangaam katuranan mangaam kade kapayun naon artina kebebasan Bunda LB naon artina kemerdekaan mun hirup diancam jangan saya pikir sabab ieu panjara biru. Terus. Lajeng. Lebah dinya aya situ bojong Cibodas cayeuna herang genyas belah kidua aya pila tempat panisan pila tempat panisan harepenana aya kembang nu berligar mekar loba kuku daratang nureknya resep maduna nureknya resep maduna didinya kurang kedal ucap cinta bos aja yang aturanan di atas ngedakeun ucap cinta ka manehna nu moal as kagoda buka tresna liar una goda ku anu liar kata wis di teknik di payun tuh aya kita nyanyi dulu duet di sini. Sadana kita manggil, kita haturin ada penyanyi. Ya.